Sampurasun wargi sedana katepeng deui dina acara wayang golek ngalangkungan channel YouTube Seni Budaya SGP. Tah wargi sedana wayang golek dinten ieu ngahaturkeun judulna nyaeta Dorna Gugur ti Munggul Pawenang Putra Kidalang Jajang Dede Amung Sutarya bagian kahiji. Sumangga kami kawari sedana supados teu nyangkolong teh kana waktos urang sami-sami dangukeun ieu cariosna Dorna Gugur. Kami kawari sedana nu aya di mana wae wilujeng ngadangukeun wilujeng ngabadungan ieu cariosna ti Kidalang Jajang Dede Amung Sutarya. Sumangga wargi sedana wilujeng ngadangukeun. Puji syukur kayang aku muji syukur Bapak hajat kalih ibu hampuran Ti Gusti Di Gusti Maha Suci Nada rahmat Pakunir
Kemang gadung dulur lagu bun eleng ora ngerti karuhun ora katampi pangabaktiti
Nudi payun sadayana obat Ti Gusti Ti Gusti Nu Maha Suci Nada sempat pangpriksa sareng para karuhun nyangakeun ieu kembang gadung lagu ruhun nedaga serikat tadi pangabakti mah dunungan pangabakti tiasa wasiwi tiasa Rengsek kapihatur lagu pembuka di rombongan kumang rumpi lagu Kembang Gadung. Punten. Assalamualaikum. La
nyangakeun wilujeng tepang wa mimin kalih ibuna nyangakeun mugi katampi Bapak aja kalih ma aja ari nyangakeun sakali manawi bahatampi ya lagu batapang sono nyalakeun mah Bapak hajat yang laguana disim kuring nyangakeun hiburanana Bapak hajat kali ibu kapayunana sakedapan nyangakeun mugi kata tepang sono nyangakeun mah kapara waragi sadayana urang Cianeu nyangakeun mugi katampi hatur nuhun pangasihna mugia mulus rahayu para wargi sadayana para wargi sadayana nyangakeun mugi katampi hiburan tisim kuring saparakanca pancuran mas nyangakeun wilujeng tepang dunungan nyangakeun wilujeng tepang ampun keluarga besar rini mama keluarga besar Bapak hajat kali ibu ari rini yang mama
nyangakeun kulawarga besar Pandun deui nyangakeun mugi katampi hatur nuhun ka sadaya pangulamna pamugi kerasa katampi dunungan para panongatna sadayana nyangakeun mugi katampi nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaum dangu dunungan nyangakeun hiburanana tisim kuring saparakanca mugi katampi menawi bahan kaanggo deui kapayunna manawi bahan tepang nyangakeun ka para pamiarasa sadayana nyangakeun mugi katampi maaca sepuh abdi anu pangbageurana tisim kuring nyangakeun kawilujengan kasadayana kulawarga besar papa hajat kalih ibu deui nyangakeun mugi katampi dunungan ari nyangakeun tisim abdi saparakan cadunungan nyangakeun mugi katampi tepang kasanggakeun ka para pamireng sadaya nyangakeun tunungan mugi katampi tepang sono dai tunungan kau
karasan dina wengi ieu teh luyuk sareng pamunutna ti pangresa Bapak Subuh Maksad. Da sanes kidalang dina wengi ieu kedah medar carios atanapi lalakon Dorna Gugur. Prayogi kauninga carios anu bade dipedarku kidalang dina wengi ieu teh carios galur Dorna Gugur. Rupina kumaha jalana ieu carios atuh kanggo langkung jelas nama urang sangakeun bae ka kidalang anu bade ngagarapna. Panutupna catur pamungkasna carita mangga kanggo ka pamirsa sadayana dina wengi ieu urang sami-sami ngundang luang tina wayang kumargi ngarumat budaya sorangan ieu pancen urang sararea. Wilujeng wengi, wilujeng lengah, wilujeng nongton, wilujeng ngabandungan dugi karek senang kidalang Magelaran.
Ahi eta teh saha Sunana urang awitan bumina Bapak Hajat teh Atarios pawayang di pancuran mas bade ngahibur kakarang Tongkonan jadi tuntunan moga tonton kumangrup ibingan anu jadi ngawitan ajakan mana sangat Satria anu bumewa pasti titur ati-ati Kabayan pangalusna Asayan muamusna Dasaran satria Koloyo Payus panutan panggung Si Buyung ugung-ugung Si ugung-ugung Payus panutan Haji Kunir Koloyo Sejateng bakalan kepatang turwirak kepatang bakalan orang yang akhir parantos reng seksi dengan gawitan kantun ngaraos geus karepot harudang bayar yang sareng kesasro bolongko sanaos uji repot kantun naik kana tugas mangalaksanakeun opsi itu cokot ieu bawa akhir ari miceun runtah tetong di mana wae ngadamal wadahna supados merenang pamutan cemang merdeka tanggung jawab kenapa berebut di terbijaksana
auditor bijaksana ngamumoe nagarana tunungan ngamumoe nagarana Seni pangwaris karungun anu wajib kurang tidak madama sakanu barisnya dengan cung-cung seni pangwaris orang sesaran majengkeun orang keturunan waris karungun urang wajib jika madama dipimama dipupusi tungtunan jantan tungtunan mugasing jadi ajakan ulang ajak kawanan sing luyu sambil lulungan menawi bangga tampi isina orang si anda sadayana manganyakeun nanging mantap gogok wayang tekenge dipona seni lain kaulinan tapi pikan nyaling budi sesarangan majengkeun seni kagungan seni urang tuturunan warisan karun urang alah ambaya anu bageun di damadam
dalam keseluyuan sapapai mun urang eling wiwitan tangtu makamalinan ante ingkar tina aturan gorehan anak sapapai sama manis langgang dogi kajar sapapai sama manis langgang dogi kajar Sumanga orang awitan dina pagel laran wayang kidalang baris buka ditonkeun pagelaran wayang alah Wah Haji Kunir yu atuh orang paluru nganggo ilmu pangeran mangga kurang pupus anu ngarabab nu sadayana budaya nu jadi ciri nu wajib didama-dama dipimama dipupus kuriling manuk piit
dikepung di papanggungan makhluk ageng makhluk alit eta angin Gusti anu kagungan dunungan ngiring kabudayan seni Sunda anu anu wajib dipupusi manawi bahan ketampi bahan ketampi dunungan isi nama sakalintang kumargi sisip kuharati Allah dunungan kumargi sisip kuharati nang mantep kekehoyong tekengi diponah deui dipondang Dinang punang petak kurawis waya lindun nira bumi muka siap 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 siaga sadayana siap parawiyaga Adam papukawasis kang danuwin siap ingkang ngagelaraken cahya nu cahya ayo batur rempuk jupuk hirup singa ulare anwas lan anwar ngagelaraken malih kang danu cita Nurcahya Nurasari yan Nurjati rombongan datang
Sang Hyang Kang Ayu Lare dan yang wayangan nepon iya semarasana ayat tanah guling basa sempeng angen-angen maranyai marahkan dakang makatungan makhluk mantep ukur bego astaga gawiratan kalawan patra astara tangan gang kabanyu wirawung linung tanu mangsi patra jatan kalam winung wayang agung jar wayang tua iya wayang aling-aling Gusti yang ngawayang wayang tari murbani sarari warga seni pandangan eta seniman sejati wayang ngandung parama surep data pitana hanenggihing negara pundi ingkang kaeka adi dasana bapurwa ubasane eka sawiji adi linuwi dasa 10 nama iku jenengan Purwa Wiwitan senadian kata titahing dewa kasongan ingkang kasasinang gaing pertiwi kahapiting samudra kata ingkang sami anggana laras datan kadimila kinarya bukan negara satus dan angsal kalih tanjang kep sedasa dasar negara kawilang panjang kunjung pasir ukir ke bahari pahlo Cinawi ubasane apa panjang tawa kocapan punjung iku dhuwur wibawan pasir samudra ukir gunung loh Cinawi murah sandang kalawan pang dasar negara amung kurakeun pegunungan ngeringakeun pasabina nengenakeun benawi ngayunakeun samudra mangku benaran gede gembah ketanda kang lumaku dagang saking rain tenana dalu boten-boten anak pedote kang sami lumampaing lebet negara boten-wonten ingkang sangsayani wargi mangga urang amaya anu kasep dasa sarangan majeng seni kagungan
Pari pajalma kang sami pebarag gegara ing lebet negara pangrawas wis jejal aben cukit tepung tritis papan wiara katingal rupak saking rejaning nagri. Loh tutus kang sarwati nandur jenawi murahi kang sarwati kereta para kaula dusun pada tengtem atine ingon-ingon ing lebet negara kebo sapi pitit iwen datan cinancangan rahine anggelar ing pengonanan yen wiswanci sore pada mulang kandangi sewang-sewang tapi ing paranguka dasar negara jerotan cebe jemar laladani gede obore dhuwur kuku sepadang jagate adoh kakoncarane tapi tuming ingkang sami manggelung londong pengarang-arang peni raja peni guru bakalan guru dadi sigegingkang murwang kawi wenang dipun ucapaken peparap kang dadiana lendra inggih kang arengani pura jejen Prabu Darma Kusuma Paturung agung tandana panya sininggi sabda ya uning sininggi sabda uning saung niratan dana panjang siningge sabda wala bakti niradening as ya dene asli wong asli para ketara Rebang cinandak layang kengkriwis dadia perlambang ya wis mama rebang cinandak layang kengkriwis dadia perlambang perlambang rengking manik narawata iya narawata sirnaya bak sesesape tah sakitu heula wargi cariyos wayang golek ti Munggul Pawenang Putra dina judul Dorna Gugur ku Kidalang
Jajang Dede Amung Sutaria bagian kahiji. Sumangga tiasa didangukeun deui bagian kedua ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Ngaturkeun nuhun ka kawargi sadayana parantos ngarojong ieu YouTube-na oge ngaturkeun nuhun ka kawargi sadayana parantos ngadarangukeun ieu acara wayang golek. Kukitina ka kawargi sadayana mugia sing sararehat sadayana sing dilancarkeun rezekina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.